Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring Ilma Marhamah dina acara Warta Balarea. Warta anu bades kapidangkeun nyaeta kasenian kuda lumping Mustika Raja Wali. Anu mangrupa kombinasi kasenian adat Sunda sareng adat Jawa. Kasenian anu biasa aya dina hitanan atanapi upacara adat. Kanggo info nu salajengna, ayeuna simkuring tos kasambung ka Saderek Utari Regianti. Mangga ka Saderek Utari. Hatur nuhun ka Saderek Ilma. Ayeuna abdi atos aya di rorompokna Bapak Joni salaku anu ngagaduhan seni reak kuda lumping Mustika Raja Wali. Wilujeng enjing Bapak. Wilujeng anjing. Bapak seni reak kuda lumping ieu teh tos didirikanna ti iraha? Didirikanana seni reak kuda lumping tos 4 tahun kapengker tanggal 12 sasi 4 tahun 2016. Biasana seni reak kuda lumping ieu teh dianggona kanggo acara naon wae, Pak? Acara seni reak kuda lumping seueur dianggo acara hajatan, hitanan atau gusaran sareng acara festival seni reak kuda lumping. Kuda lumping nyaeta kasenian Sunda anu tos aya ti baheula. Kuda lumping oge sok disebut jaran kepang atanapi jatilan. Kuda lumping mintonkeun sababaraha jalmi anu keur naekan kuda anu dijieun tina kai atawa bisa oge tina anyam anu dijieun mangrupakeun kuda. Kuda lumping oge nyuguhkeun atraksi kasurupan kakuatan mistis sapertos atraksi nuang beling. Aya oge sababaraha alat anu diangge dina acara kuda lumping. Aya dogdog, kendang, goong, bedug, bonang, sareng son. Grup kasenian Mustika Raja Wali anu aya di Ranca Ekek, Kampung Walini, Desa Bojongloa, parantos ngadeg di tahun 2015. Dugi ka ayeuna oge kasenian ieu masih sok ngayakeun latihan rutin kangge ngeusian acara nalika aya panggilan. Numbutkeun Pak Joni anu ngagaduhan seni reak kuda lumping. Seni kuda lumping teh salah sahiji cara ngamumule kasenian Sunda anu mangrupakeun titinggal karuhun urang. Ngayakeun seni reak kuda lumping kanggo ngamumule kasenian Sunda, seni Sunda sorangan tinggal karuhun urang. Sareng keur seni kuda lumping ieu oge tos aya. Harepan Bapak kanggo kapayuna kanggo seni reak kuda lumping Mustika Raja Wali sareng seni-seni Sunda anu lainna naon, Pak? Harepanana seni reak seni kuda lumping kedah langkung dimumule langkung maju khususna kanggo generasi muda anu bakal ngamajukeun seni urang sorangan ulah nepi ka leungit. Hatur nuhun Bapak. Pamirsa mung sakitu informasi nu tiasa didugikeun Utari Regianti ngalaporkeun. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, mugia janten mangpaat. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Ilma Marhamah dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi